Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra rekayasana apihnana para mitra anu mulya paingan atuh. Samarangan jalma nu bisa asup ka eta guha nu disebut guha walet bari bisa balik deui. Si horeng si mana horeng para mitra. Lamun eta guha walet teh nu ngadingding dina gawir saha nu bisa naekna. Si horeng aya jalan pangparatan ngan jalan pangparatan teh kudu ngagujubarkeun maneh ka leuwih. Bari tuluy kasedot eta kucai anu mulek teh nu kaluar mangka eta para mitra di walunga. Jadi sing saha jalma anu bisa cenah para wargi ngungkulan eta ulekan cai mangka manehna nu bari jadi jawara nu hebat lantaran bari salamet mentas ka hiji walungan. Tapi lamun tuluy para mitra eta jalma teh kababuk atanapi kababad ku ulekan cai. Kaputerkeun bari awakna rajet tinangtu ngan karingaran. Nu matak teu samarangan jalma nu bisa kaluar ti eta nu disebut guha walet. Kocapkeun para wargi sadaya pikeun jaka wanara anjeunna parantos salamet ngaliwatan hiji ujian anu kacida beratna hiji ulekan cai anu memang cai anu mulek dirinya terus kaluarna teh ti hiji walungan. Memang dasar nasibna jaka wanara kudu kitu. Antukna anjeunna salamet malah kapanggih ku hiji aki-aki nu ngabogaan anak awewe geulis naker. Kumaha atuh saterasna jaka? Sabada jaka harita teh disalametkeun ku si aki bari dina kaayaan sadar. Malah tuluy ngobrol ditanya ngaler ngidul. Ditanyakeun ti mana lemur matuh Banjar Karang Pamidangan. Ditanyakeun reka mana jeung ngabaliki mana. Malah jaka wanara harita ngajelaskeun nganti kabeh kajadian dijelaskeun. Dibejakeun manehanana teh nyaeta ngumbara we aya paribasa nyukruk ka galur cenah neangan laratan malah marek neangan elmu panemu jampe pamake. Dina nggoning manehna neangan elmu teh nya sahenteuna we kudu ngalalana ngitung lemur ngajajah ngilangan koi. Jajeng kitu nya. Hebatna keradu pangalaman si udang kasep teh tuh. Nyaan kakara aki mah adanya pengalaman sa model kieu. Numawi aki. Abdi aya pengalaman sapetros kieu. Hiji pangalaman anu kacida anehna ahengna pikeun abdi. Samung sok sanaos kitu, abdi tetep dina nggoning abdi nyukruk kelembu nganyata nyukruk hiji laratan. Atanapi ngaguara hiji gambaran. Bari jeung neangan ilmu panemu jampe pamake pikeun kasampurnan abdi hirup di dunia rabu akhirat. Teu aya sanes. Ieu teh abdi ngarumasakeun yen abdi masih sip diri tunat ku pangabisa. Lumatak meungpeung abdi ngorakene abdi neangan ilmu panemu jampe pamake. Kitu diantawisna. Lantaran geuning abdi boga tugas tinu jadi kolot kacida beratna. Entong boroning abdi ngahareupan jalma anu jararago kalah ka ku sagebragan ge kunu jalma-jalma biasa. Abdi teh geuninganan cananing ngepikeun ilmu panemu. Numawi ayeuna abdi nuju milarian ilmu salerosna mati. Nya. Sae. Nya tuari teu acan sehat pisan mah nya. Etang-etang deui atuh di dieu. Terus di dieu sareng aki da teu aya sasaha kajabi teh pun anak we aki mah di dieu teh. Kitu numawi oge upami kersa kitu oge. Aduh abdi teh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana aki parantos ngajak ka abdi parantos di uah aeh bingah pisan aki abdi teh. Lamun teu aya aki jigana nasib abdi teh kumaha boa.
seetik gedena abi perlaya boa meureun geus sadihakan ku sato nugarala. Numawi abdi teh ngahaturkeun nuhun sakali deui. Nuhun pisan abdi parantos ditulungan ku aki. Keun perkawis. Atuh abdi mulang tarima nama kumaha wae. Mugi-mugi we kasayan aki sing dibales ku Nu Maha Kawasa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Harita para wargi anu mulia atuh. Jaka Wanara ngareret ka eta sakura kaayaan di dinya memang para wargi sadaya ngan saukur aya duaan si aki jeung hiji wanoja anu geulis kawanti-wanti enah kabina-bina buka pedah geus lila teu ningali mojang para wargi ningali kaayaan mojang kitu ge meuni jiga geulis kabina-bina lil ibarat widadari nu anyar turun ti kahyangan cenah ceuk paribasana. Memang gitu jami tos selami teu menak mojang bari jeung para mitra sadaya ningali kaayaan di dinya teh ningali istri meuni asa panggeulisna. Pikeun atuh Jaka Wanara ningali kaayaan istri kitu para wargi sadaya manehanana ngagerendeng jero hatena nyebutkeun geulis. Pisan kasih aki kurba geureu teh boga anak sakitu geulisna. Ceuk gerentesna hate Jaka Wanara mimiti nganci ka harita teh para mitra sir ka awewe. Ari anakna si Aki memang bener manehna ge ningali hiji jajaka sakitu raspatina. Ceuk paribasana kasep lain bobohongan. Jaba dedeg bangadegna sakitu sesegna. Hese neangan jajaka model kitu. Da rata-rata jajaka teh cenah di lemur manehna mah maklum kurang dahar meureun. Jajaka teh lolobana mah barargang kitu kaayaanana di zaman harita. Tapi katingalina kuno ieu kuno geulis teh eta Jaka teh kacida kasepna. Kacida tandangna tur kacida gagahna. Awakna ge ngarareusi meuni mata kresep anu nempo. Kaayaanana eukeur mah eukeur Jaka Wanara. Kaayaan awakna ayeuna beuki namahan beuki ngarareusi. Ieu teh meureun para mitra perbawa tina ilmu anu diagemna, ilmu nu dipibogana ilmu silat anu meunang ngabongkar tina hiji kitab warisan tinini girinting teh. Anu mana manehna maca eta kitab bari jeung nerjemahkeun eta kitab bari dibantu ku Aki Wanara, hiji aki anu minangka tukang nunggu guha walet teh. Nu matak para wargi ayeuna mah Jaka teh ngaranna jadi Jaka Wanara. Jeung deui boga lamihan disebutna teh si Jawara Batu Karang pahlawan guha walet. Naon sababna disebutkeun pahlawan guha walet? Pinangtos kapayun baris kabongkar usiahna. Kocapkeun para wargi nu geulis ngareret padu peteup atu antara jajaka jeung atu mojang pada nonoman keur memeujeuhna pada nyaeta resep ningali puguh we boh itu boh ieu dina nggoninga ting peletet maling rerete papinter-pinter. Lamun kabeneran Jaka ngareret atu para wargi terus direret ku nu geulis Jaka ngabalieur. Pon kitu deui anu geulis keur nelek-nelek direret ku Jaka nu geulis ngabalieur. Kitu jeung kitu bae. Nu matak harita teh anakna si Aki ngagerendeng jero hatena. Kakara ningali jajaka sakiras patina. Nyaan lieu Dewa Kamajaya teu lain bobohongan. Ceuk dina carita wayang mah. Boa-boa nya ieu nu disebut Dewa Kamajaya teh. Nyaan kasep luar biasa kasepna. Jawa pangawakan sakitu saresegna matak pikaresepeun anu nempo. Saha atuh awewe nanya nu bakal miboga ieu jajaka. Tantu we kacida sugemana kitu dina gerendeng hatena, dina gerentos hatena. Tapi bubuhan awewe para wargi sadaya aya paribasa awewe mah bisa nyumputkeun semu. Bari eukeur mah eukeur asak didikan tinu jadi kolot nyaeta ti si Aki teh.
yen cenah awewe mah kudu bener-bener kudu api lantaran atuh aya paribasa awewe mah cenah kudu wedel iman atuh kudu gede bendunganana sanajan rasa bogoh tur aloba kanyaah ge geus sumaramah atuh kudu gancang disumputkeun kitu atikan ti si api harita geus nyerep kana ati sanubari eta nyimojang nyaan si horeng si mana horeng nu ngarobah jalmi teh cenah atikan tur pendidikan lamun manehna diatik dididik kanu jalan hade tinangtu para mitra buahna oge hade sawangsulna lamun diatik dididik kana jalan goreng hasilna ge tangtu jadi goreng nu mata pikeun si nyai mah anakna si api teh kacida anjeunana hartosna mah tetep nyekel kecap-kecap atuh sing cakur nu dicaritakeun ku bapana teh da memang geus kauji benerna ku manehna dicekel pagi. Jadi para wargi sok sanajan hatena motah leuwih nyantel sanajan kakara panggih bisa nyumputkeun semukna harita ge para wargi kuroman beungeut nu biasa we kitu. Geus kitu majep di jero kamar ngadak-ngadak cempling ti pikiranana jalan dina kertegna sewang-sewangan anu adanya eta didamekeun ku perasaan welas asih kapapada makhluk Gusti. Tuna carita keayaan Jakawanara anu memang parantos kitu kedahna disalametkeun ku Nu Maha Kawasa. Sok sanajan para mitra sadaya dina sareatna masih api anu nyalametkeun Jakawanara. Tapi dina hakikat nama Gusti Allah nu nyalametkeun. Nya kitu ai jalmi anu caket ka Nu Maha Kawasa ma para wargi. Seueur jalan pikeun disalametkeunana. Ayeuna urang tunda kaayaan Jakawanara anu tangtos kapayun baris kadongengkeun deui kumaha sepak terjang anjeunna dina nggoning atuh cenah mancen tugas kinu jadi bapa nyaeta ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Kocapkeun memang kaayaan manusia para mitra nu ngalakukeun hade tangtu pinanggih jeung kamulyaan hirup. Aya paribasa melak cabe buahna tangtu cabe moal sawangsuna melak cabe buahna bonteng. Boh di dunya, boh di akhirat ai jelema nu ngalakukeun hade mah pinanggih jeung kahadean deui. Tapi sawangsulna ajal mah anu ngalakukeun para mitra tindakan-tindakan nu sodeka. Sodeka kapapada jalma geus tinangtu awal akhir meunang wawalesna. Seperti nu harita teh karasa ku Sutamanggala. Sutamanggala boga sifat telenges tur saraka si horeng teh aya wawalesna. Nyata panon kenca aya nu nyumpit kalawan sadumuk saha-sahana nu boga eta pagawean. Kabeneran harita kaburu datang hiji awewe anu pernah dibere kapuasan batin. Kumanehanana baheula nyaeta anu ngaran Rahmi teh nu ngabogaan nafsu kawasato atuh jiwa Sutamanggala katulungan kene keturus jadi sasaran bedog jawara kampung di paningkiran. Sutamanggala nu geus ripuh nahan kanyeri aku ruruhit pasar nu nancep kene dina panona ku Rahmi dibawa kabur harita teh para mitra sadaya ka hiji tempat nyaeta para wargi tempatna teh masih bawahan leuweung tiis kene. Dalamun para wargi di lelempeng mah boa-boa eta daerah teh ampir lempengan jeung tempatna Sirabok. Ai Sirabok mah harita teh cicingna teh para mitra nyaeta di Guha Orai Tapa. Sedengkeun ai Rahmi cicingna ge sarua di hiji saung-saung nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Masih kawengku ku daerah leuweung tiis. Hiji patempatan di pasir eta para mitra nyaeta nu painteng-inteng jeung tempatna Sirabok teh. Atuh para wargi memang Sirabok baheula kungsi tarung jeung mamasuhud. Sanggeus ngarasa aman eueuh nu ngudag Rahmi mengkol ka saung kebon lamping tebeh kidul. Aduh, di mana ieu teh?
Aduh di mana itu cek Suta Manggala nu masih kenenya kelancang keng Rahmi di lamping akang di lamping ieu teh tema Rahmi ngarahu capek. Aduh nyai akang teu kuat nahan. Aduh ieu meuni asa paururuhit pasar meuni pingsar ya kana mata karasana. Aduh ampun teh nyeri kabina-bina cek Suta Manggala bari humarurung. Kedah dikumahakeun atuh akang dabi mah teu luas nyabutna oge. Cek Rahmi bangun anu sedih. Cobaan atuh nyai pangnyabutkeun lalaunan. Harita Suta Manggala ngalengis matak pikarunyaeun. Moal nyaruhit pasarek tuluy nancem dina panona para wargi sadaya. Atuh harita ge tuluy atuh Rahmi ngajawab bari manehna rada pawur oge ningali kaayaan kitu mah. Panginten nyeri akang, pangintennya dicabut pasarna ku abdi. Moal naon kitu akang? Moal nyai asa lalaunan we atuh. Ulah disakalikeun lalaunan we. Sing antare we sing ati-ati. Lalaunan we lalaunan. Mang atuh sing kiatnya akangnya bade dicabut ku abdi lalaunan. Tema Rahmi bari nyasar beungeut Suta Manggala. Harita ke tuluy Rahmi babacaan sabisa-bisa. Manehna ngetrukeun elmu panemu jampe pamakena. Ngetrukeun pangabisana pikeun ngubaran ieu Suta Manggala. Lantaran memang karasa lamun geus cager mah manehna ge ngarasa bunga. Lantaran Suta Manggala mere kabagjaana atuh di dunya ieu. Atuh para wargi sadaya eueuh deui pikeun Rahmi mah nu diteangan tengan kapuasan hate wungkul. Sedang ayeuna modal keur kabungah jeung kapuasan hate jeung kabagjaan dirina geus nyampak nganyak kitu harita teh kapanggang ku pasar teh. Naon sababna para mitra harita Rahmi susur sasar kulantaran kaayaan poek teh. Manehna can nyeungeut damar di eta patempatan teh kulantaran ayana ge memang can nepi ka saungan. Atuh para wargi kulantaran poek teu katempona atuh jedug teh para mitra gagang pasar kadupak ku leungeun Rahmi rada tarik. Tumerap napikeun Suta Manggala ngagoak harita keneh para wargi meuni asa kumaha nyerina luar biasa. Harita teh awakna nepi ka ngadegdeg nahan ka nyeri. Hapunten Kang, hapunten teu dihaja. Malum poek teu katinggal tuh dah Kang. Cek Rahmi semu anu kaduhung. Aduh, hati-hati ya Nyai. Aduh, hati-hati ya. Hati-hati tuh ampun deh. Nyeri kieu karasana. Aduh, boa-boa akang teh moal bisa ningali Nyai. Tun kebian atuh Kang, moal sugan aitos dicabut mah tiasa damang deui. Da sijana mah ieu teh mung kana ieu wungkul teu kana soca rupina mah. Mung kana ieu wungkul kana palebah ieu kulitna Kang. Mohon dina ieu dina caket halis teh harita para wargi anu mulia. Memang ikeuna Suta Manggala karasa nyerina luar biasa. Meuni asa pinjeredud atuh. Geus kitu mah para wargi harita ge tuluy Rahmi manehna susur sasar. Sok atuh ayeuna mah Kang moal sugan. Rahmi nyasar deui beungeut Suta Manggala gep gagang pasar kacekel. Can ge dicabut Suta geus ngagoak deui wae. Aduh, sok tarik teuing aduh Nyai. Aduh. Nah, ada acan cabut nage engkang. Aduh. Suta Manggala ngajerit dari para mitra bakat ku nyeri komo lamun geus jebrud dicabut. Aduh-aduhan mah tukang janten abdina ge reuwas. Teu luas Kang mun akangna aduh-aduhan wae mah. Cicing tukang siatkeun. Sok siatkeun. Upami aduh-aduhan abdi mah teu luas nyabutna. Cek Rahmi para wargi sadaya. Harita ge atuh memang ngapikeun Rahmi reuwas jeung reuwas lamun harita Suta Manggala
ngan saukur aduh-aduhan manehna ge moal luas pikeun nyabutna nu matak harita Sutamanggala nyarita deui aduh hati-hati nyai aduh memang pikeun Sutamanggala aya kacida nyerina lamun teu disabut leuwih nyeri satuluy nu matak manehna nguat-nguat maneh sangkana manehna gancang disabut pasar anu nancem teh harita bari jeung rada ngingkreu kabakat ku nyeri jeung deui nasib goreng-goreng teuing gagang pasar kurahmi ditarik lalaunan tapi can gana naon barjah geus adug-adugan ali mah tukang ari ieu mah kitu wae mah sieuna kabedoa sareng socana abdi mah tenang atuh Kang tenang bari naoge ulah guguru-bugan wae ceuk Rahmi bari ngabibir gidig baureun nya geus atuh ku akang we lah sorangan harita Suta rek nyoba maksakeun nyabut ku sorangan gagang pasar ditekel tuluy dibedot aduh harita Sutamanggala adug songkol buh rosak leungeunna pakupis teu pugu atuh kalawan teu dihaja dampa leungeunna nepak buntut pasar terus pasar ngajeroan bareng jeung harita teh Sutamanggala ngagoak tarik pisan geus kitu males we Sutamanggala teh kapaehan tayohna teu kuat nahan ka nyeri tuh kamaya wae nya Rahmi dumareuda bari nyalangkrung Cipanon leng Rahmi mikir kumaha pi akalinana sangkan eta pasar buru-buru beunang isuganan beunang ayeuna mah mungpun Kang Suta teu sadar ceuk pikirna para wargi bari jap gagang pasar dicekel deui lalaunan teu anta paradeungan harita para mitra harita pasar disabut disakalikeun Suta anu keur kapaehan ngadadak eling bari ngajerit panjang naker ngagoak geus kitu males we di kapiuhan deui Hadening kacabut ayeuna mah bari Rahmi ngalungkeun pasar kaluar teu nyahoeun yen aya daging panon nu kabawa saserwir getih nu kaluar tina panonna Sutamanggala mungguh nyurulung harita ampir teu katahan gancang ku Rahmi dibungkus ku lamak bener we sanggeus dibungkus ku lamak mah getihna teh teu pati loba teuing kaluar tungtungna masaha memang nasib Sutamanggala kitu para wargi ieu teh meureun hiji wawales ka dirina ka jelema nu telenges geuning akibatna kitu we ditelengesan deui ku batur para wargi sadaya memang atuh para wargi mugi-mugi we ieu gambaran teh mangrupi hiji gambaran pikeun urang sadayana pieunteugeun pikeun urang sadayana sangkan urang Madinah kayan salamet bari ulah kirang sawios-wios janten para mitra kalakuan model Sutamanggala teh kedah ditebihan model Sutamanggala mah saukur pieunteugeun we pikeun urang mah yen jelema anu boga lampah goreng teh bakal narima wawales ka diri para wargi anu mulia mangga dongeng urang lajengkeun deui nasibna Sutamanggala kedah ngalaman kitu naha anjeunna Sutamanggala teras tiwas kualatan kitu atanapi henteu mangga ieu dongeng urang lajengkeun harita Rahmi para mitra sadaya reuwas oge bari nungguan Sutamanggala eling tuluy ngagreneng jero hatena kumaha lamun ieu jajaka nu sakieu kasepna nepi ka tiwas lebar temenan pikeun aing lantaran aing kungsi narima kasuka ti manehanana nyaan asa hese neangan jajaka model kieu mah nyaan kasuka aing nyaan kacumponan ku basa panggih baheula jeung manehanana ayeuna dikeresakeun kudu panggih deui duh sigana lamun nepi ka sehat teh sabihara-bihari aing ngarasa bungah luar biasa bungahna ngantang tuwe meureun panonna moal bisa ningali sabelah mana kitu oge tapi teu urusan pikeun aing mah manehanana ningali sabelah nu penting mah awakna we sehat jagjang bari kaayaanana warugana bisa nyugemakeun ka diri aing eta nu dipake pikiran ku aing mah perkara teu ningali sabelah mah teu naon-naon pikeun aing mah
kena tengurangan kasuka pikeun aing manuk kitu mah. Kitu gerantes hatena Rahmi para wargi. Dasar ieu mah para wargi bocokok awewena. Dasar ganggarangan bikangna para wargi sadaya si borokokok bikangna ieu mah. Memang teu kaur ningali jajaka nu kasep cenah para wargi. Teu kaur ningali jajaka nu gagah. Tuluy we urui hatena hayang miboga. Kitu pipikiranana kumaha we jalana. Pikeun manehana nu penting kapuasan batina teh kacumponan. Model harita oge para wargi. Bari jeung nungguan teh Rahmi satia nungguan Suta Manggala eling deui nepi ka subuh nu kapiuhan tacan keneh sadar-sadar. Pipikiranana Rahmi goreng naker. Mimiti nemongan dina pikirna Rahmi tur nyangka boa-boa Suta Manggala tuluy tiwas. Tapi barang dadana harita teh para wargi dirampa karasa ku Rahmi keteganana maka rasa kene geus kitu langsung ku Rahmi didengekeuna ku ceulina nya beuki tarik ke keteganana nandakeun yen Suta Manggala masih keneh aya nyawaan. Tandana Suta Manggala masih keneh hirup ngan bakating ku parnana ngalaman ka nyeri anu teu buru-buru eling teh nepi ka berai beurang Suta masih keneh can sadar. Harapan Rahmi ka Suta teh bisa eling deui teh kalah ka para mitra sadaya ngaheuretan. Kitu diantarana boa-boa cenah tuluy nepi ka tiwas lantaran mun lila-lila teuing teu eling-eling mana kitu ge tiwas. Tapi barang dadana dirampa karasa ku Rahmi deg-degan keneh. Geus kitu Rahmi hayang ngayakinkeun dadana ditompokeun ku ceuli. Karasa keketegan. Tanda yen Suta Manggala masih keneh hirup, masih keneh aya nyawaan ngan bakating ku parnana ka nyeri, jadi teu buru-buru eling. Can sadar harapan Rahmi kana sangkan Suta Manggala bisa eling deui teh para mitra sadaya, memang aya oge gangguanana. Malah dipikir deui jeung tibatan nungguan Suta Manggala mending neangan cenah bujang sejen nu keur memejeuna mangkat beger. Geus kitu mah para mitra sadaya satu manehna ceurik bari ngarontok meuni anyuksuk kana dada Suta Manggala. Teu dilaras manehna inget lamun teh mah manehna kapanggih ku jawara-jawara ati daerah panyingkiran pasti cilaka. Rahmi mutuskeun rek buru-buru nyingkah ti dinya lantaran bising jawara ngudag ati panyingkiran teh. Awak Suta Manggala nu masih kalempreh ku Rahmi dipangku dibawa lumpat mapai leuweung nyaeta para mitra sadaya katebeh gulon nyaeta perasna kahiji patempatan anu memang para wargi arang ngalangka kasabah ku manusia. Nyaeta masih keneh leuwih tongohna ti leuweung anu kasebut leuweung titi. Di dieu moal hariwangnya kumang keluk urang ieu urang panyingkiran. Da moal nepi ka anyog nepi ka palabadi ieu atuh manehna nyusul-nyusul oge. Aman jigana beulah dieu mah. Nyaan lah aing genah di dieu mah ieu. Numput di hiji guha. Nyaan terus terang guha teh. Meuni marak tumaninahna keur matak tentrem aing mineng ka dieu. Guha ieu aman. Geus katempo ku aing geus ka ieu katalungtik. Yen ieu guha aman, tara kasaba ku manusia. Soal eta cenah loba bangsa. Bangsa eta Bayongbong, bangsa langir jeung sajabananya umum we, da ngaranna ge di leuweung, ngaranna ge dina guha. Aya orai-orai wae mah pantes we. Keun bae aing mah teu sieun ieu ku bangsa kitu patut. Kitu ceuk pamikiran. Bubuhan Rahmi teh para mitra jawara oge. Manehanana jawara awewena para wargi. Awewe jawara manehna teh umurna lumayan oge. Memang atuh geus cuet ka hareup tapi kulantaran boga ilmu anu memang meunang ngulik ilmu keur manehna tetep diulik sangkan tetep ngora bari memang terus geus kitu mah manehna ngecageun Suta Manggala geus kitu maramaneta tuluy atuh ngahuleng deui
Leos Rahmi kalebak rek neangan cai pikeun nyeuceuhan sirah Suta. Sugan tereh eling atuh geus meunang ngagura giru katongo agek diuk gigireun awak Suta bari nyeuceuhan embun-embunanana. Si nyusu anu tiis nyecep teh para mitra meni nyerep kana embun-embunan sarta teu sawatara jongjongan Suta mimiti ngulisi. Nyah beunta neuteut seukeut Rahmi anu ampir antel kana beungeutna. Sang Suta sora Rahmi pinuh ku kadeudeuh atra kadenge kunu kakara lilir. Di hideung panon Suta ngagil, aduh. Suta ngadadak muingis atuh paur pedah panona nu kenca karasa deui nyeri jeung nyanyautan. Ulah waka dibeuntakeun atuh Kang. Leungeun Rahmi anu leuleus mulus ngusapan pipi Suta bangun nu deudeuh naker. Tong salempang Kang sanaosa Akang teu ningali sapalih oge. Abdi bade tetep satia ka Akang. Aduh. Nuhun geulis. Memang jasa Nyai ku Akang. Kacida gedena mudah-mudahan urang teu papisah deui. Akang ngarasa bagja panggih jeung Nyai. Lantaran Nyai sababaraha kali geus nulungan ka Akang. Akang rumasa geus loba ditulungan ku Nyai. Akang rumasa geus gede nyaeta boga hutang ka Nyai teh. Hutang nyawa terus terang we Akang teh. Lamun seug ditulungan kun teu ditulungan ku Nyai, buah kumaha nasib Akang, buah meureun nyawa Akang geus leupas. Diresah ku urang panyingkiran. Jeung deui urang panyingkiran kacida pisan manehanana atuh mika ngewana ka Akang. Kitu nu matak oge nuhun Nyai. Nuhun Nyai geus bisa nulungan ka Akang. Temal Suta bari leungeun namun tangan leungeun Rahmi. Nya sami we hoyong abdi oge kitu pisan Kang. Abdi jalin papisah deui. Rahmi ngadadak tungkul ka ciri bibirna ngageter sarta karasaeun haneutna bibir anu harita teh para mitra sadaya. Bibir atuh para wargi dicabaka ku palebah tungtung ngecurukna. Bibir Suta manggalat. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kaayaan Rahmi ngan saukura dina bibir ngomongna teh. Ari hate mah manehana ge ngagerentes. Heueuh pek wae maneh ngomong kitu Suta. Aing mah ngomong nyebutkeun hai urang hayang ulah papisah teh ngan saukur dina bibir. Takeur aing mah heueuh tong papisah tapi maneh ulah ka mamana. Ngan soal aing meneangan saha ge aing mah bebas. Rek neangan jajakan nu kumaha ge asal daekeun we ka aing. Teu daekeun wae atuh ku aing diolo. Aing mah nyaho geus nyaho elmuna. Geus boga atuh elmuna nyaho atuh kalemahan para jajakan nu keur memeujeuhna mangkat beger. Nu matak pikeun aing mah moal hese neangan jajakan model maneh. Ngan maneh leuwih alus. Leuwih gede atuh jasana ka aing. Sawa aing teh geus ngarasa suka bunga. Kungsi ngarasa suka bunga nya nyacapkeun ka sono. Nyaan meni asa puas hate aing. Batin aing asa puas dicumponan ku anjeun. Saayeuna ge anjeun kudu bisa nyumponan aing ngan engke geus cager. Keun ayeuna mah dianteur heula sangkan cager jag-jag sabihara-bihari. Kitu para mitra geus kitu Rahmi cengkat lalaunan atuh siga anu sungkan teu lila tungkul deui. Tapi can oge nepi kana sasaran baharita teh Suta kaburu ngomong. Nyai, ai ieu ari tongkat Akang ka mana? Suta ngadadak udang rumpu rampa kana cangkengna. Kakara inget kana pusaka anu diparebutkeun na peuting tadi. Nyaeta para mitra sadaya hiji pusaka. Atuh para wargi jeung deui atuh bedogna oge. Bedog anu diparebutkeun ge anu kasebut si gelap teh diparebutkeun. Eueuh bedogna. Ya Allah. Moh tinggalin di saung Kang. Gerentes hate Rahmi bari ngajenghok reuwas. Kajurung kurasa panasaran jeung sok sieuna Suta nyarekan. Rahmi teu kumuksu ngomong deui harita berebat lompat rek neang eta bedog di saung kebon. Bisi kaburu kapanggih ku batur. Sabalikna Suta jadi salah tafsir ku ayana roa Rahmi lumpate.
geus tegoyan bedog teh kurahmi dipaling make dasar pangoloan ku omongan kareueut tanding mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng harita nafsuna luar biasa Sutamanggala puguh we lantaran meni asa katipu ku awewe pangoloan nu ngaran Rahmi teh atuh para wargi sadaya kurang ajar sia si Rahmi tukang tipu dasar awewe lebokeun teh telo sia rasakeun sia deuleu ceuk harita Suta maksakeun manehna rek hudang rek ngudag teu tolih kana panon anu nyeri keneh kulantaran dua senjata manehna leungit da ceuk pamikirna geus pasti dipaling ku Rahmi lantaran harita Rahmi henteu bebeja heula jol ngejat bae di dieu salah sangka para wargi Ari Rahmi mah manehna ngejat sotenan rek nyokot senjata teh bising tinggalin di saung so atuh bebeja manehana teh sieun dipangloh ku Sutamanggala ai Suta nyangkana Rahmi ngejat sotenan manehanana sieun atuh cenah barang ditanyakeun eta senjata tapi kulantaran Rahmi mah jelema sehat lumpat nage tarik naker Eker mah eker atuh jawara awewe nak Rahmi teh moal aya duana malah mah para wargi satanding Rahmi teh cenah para wargi sareng hiji jawara nyaeta indungna Sutamanggala anu katelah para wargi sadaya atuh cenah anu katelah nage si Waliwis teh nya nu matak para wargi kaayaanana Rahmi harita bebelet setan lumpat teh geus teu katingali deui ku Suta ngan ukur ngahuleng tapi pipikiranana tuluy ku malayang kanu anggang boa-boa eta senjata geus dicepeng ku Rahmi malah mah ngahaja ngolo ka manehanana tuluy atuh harita Suta ngagerendeng deui dasar awewe pangarahan sia awewe jarang sia rasakeun sia isuk jaganing geto lamun papangi deui moal disesakeun sia ku aing dasar si ungkluk sia ngomongna teu kebat kaburu cetruk manten ti tajong carita ti jong jolong bru rubuh persis kana gawir sebat ungkluk dia para mitra kasida kasarna nyaeta sebat-sebatan kangge istri bangor para wargi mun ayeuna mah cenah di nanti dilemeskeun istri tuna susila itu para wargi atuh sebatan kasarna gitu si Sutamanggala teh nyebatna kitu kulantaran awakna ge memang can jejegnaker bari ngararasakeun ka nyeri dina mata bari jeung ti tajong kana batu atuh puguh we harita ge manehanana ti soroson geus kitu ti kosewan pas pisan para wargi barang ti tajong teh ti kosewanna teh kana jurang nya eta kana gawir teh para wargi ngan sakitu oge manehanana teu pas ragrag pisan kana jurang lantaran gawir masih kene aya gawir jadi awakna nyoroson tuluy mapai-mapai gawir geus teu katahan deui harita para mitra Sutamanggala gogorobasan dina gawir dina gawir loba jujukutan sakitu ge untung teu ninggangan seukur beak we cenah pakaian mah meureun ruksak rangsak atuh anu memang anu keuna kana batu leutik mah kanyerina ge karasa kana awakna ngan kitu jeung kitu bae para wargi kaayaanana bari ti guguliti ka lebak disusul ku ngajerit panjang kawas anu nyeri ka bina-bina Sutamanggala kumaha atuh nasibna Suta para wargi wallahu alam kumaha naha anjeunna tiwas atanapi henteu urang tuna heula para wargi kaayaan Sutamanggala nu tigubrag ka jero jurang kacaturkeun Rahmi nurek neang deui bedog harita teh jeung senjata hiji deui tongkat batu karang anu keur ngablesat lumpat hayang buru-buru anyog nyaeta ka saung teh tempat manehna tadi cicing kekungsi harita teh lila harita Rahmi geus anyog ka saung urut sapeuting nungguanna Sutamanggala gancang mariksa kana panyimpenan cenah urut peuting teh nyaeta di kolong bale geus eueuh geuning
Beungeut Rahmi menipias bakating kurewas. Lantaran dua senjata anu peuting diasupkeun kana kolong babalehan, ayeuna geus seeleungit tanpa lebih ilang tanpa karana teuing kusaha dicokotna eta senjata. Cilaka tada teuing we meureunnya Kang Suta ngambek ka aing, bongan aing teu asa riksa. Duh, nah atuh make poho aing teh. Aya-aya we aing ye. Lauk jigana teh bisa-bisa ngejat lamun ceug ieu. Senjata nu dua teu kapibana deui ku manehna. Lebar temenan pangawatan Kang Suta. Duh, nyaan aing mah bah. Boa-boa Kang Suta nyangka ka aing anu nyumputkeun eta bedog. Jeung tongkat teh. Mun kaya kieu mah moal laksana maksud aing teh. Tangtu Kang Suta moal percayaeun ka aing. Manehna meureun pasti we baris nyewot ka aing. Jeung saha jelemana nu geus nyokotna nya. Lamun kapanggih ulah samat kaniaya sia. Tangtu dipodaran ku aing mah jelema kitu teh. Harita para wargi sadaya Rahmi luncat di jero saung bari luak liuk sugan aya jelema di dinya. Para mitra anu mulia, Rahmi memang harita manehanana ge teu eleh geleng. Manehna rek ngudag-ngudag jelema nu aya kadinya. Sahanteuna sing saha anu ngaliwat kadinya tangtu ku manehanana bakal dituduh manehna nu maling eta pusaka. Aya paribasa purkuntul kari tunggular gagak kari tunggak moal neangan jurig nu takadeuleu. Kari-kari aya jelema ngaliwat kadinya eta cenah para mitra barang pusaka leungit. Pasti dituduhkeun ka jelema eta. Keur kitu bari alak ilik ngencang atuh tuluy ningali ka handap. Manehanana para wargi sadaya atuh aya katingali dua jelema para wargi katingali nama awewe jeung budak lalaki keur mudun harita teh kalandeuh. Itu geuning tu keur mudun kalandeuh. Ceuk Rahmi ngarasa yakin yen jelema nu geus nyokot eta senjata teh pusaka tangtu anu keur kalebakeun gura-giru gancang disusul. Hei bangsat, dagoan sia. Bangsat, dagoan sia deuleu. Rahmi ngagorowok tarik pisan di barung ku tanaga aja batin dikerahkeun kabeh para mitra sangkan kadenge ku eta jelema. Jang tanu harita teh tuluy harita teh nyarita bari Noel ka lanceuk sapagurona nu katelah nyisumi. Cu aya nu ngudag-ngudag cu itu. Ieu ngagorowok geuning ka urang cu kuduaan. Tuh tinggal geura keun bae da geus kadenge ku ceuk ge. Hayu urang mangeureuy nuluykeun ieu lalampahan urang ceuk nyisumi noyod bae leumpang. Badegong sianya kurang ajar sia. Sia teh yang disiksa ku aing kurang ajar. Cek Rahmi bari maledog ku peso balati warisan ti guruna. Nyisumi geus nyaho kana panarajang na Rahmi. Manehna ge bisa ngarasakeun hiukna angin peso geus anjog ka manehna samemeh peso datang. Eta ilmu para mitra sadaya anu dipiboga ku manehna memang warisan tinu jadi eyang guruna nu katelah para wargi eyang eka paksi teh. Kulantaran kitu gancang manehna luncat ngaliwatan jang tanu langsung mapag ku pusaka para wargi anu disebut parang teh. Pusaka parang teh atuh puguh we barang peso datang disamer ku parang trang. Harita balati katakis cri murag kana tanu. Sanggeus nyaho pakarang musuh ragrag jang tanu dongko rek nyokot maksudna marek dibalikeun deui ka musuhna. Awas racun. Ceuk Nyisumi nyentak sanggeus sidik kana peso balati warisan teh nyaeta para mitra sadaya hiji peso balati warisan ti guruna Rahmi memang peso balati ngandung racun. Eta peso balati para wargi sok diulasan ku racun orai nyaeta nu disebut racun orai sendok.
sedang racun orai seno kacida pisan matihna dimana kena katoel ku eta peso balati langsung para mitra jelema kontana napas nage eureun awak narobah wal jadi geseng lantaran harita ge racun nyaliarakan awak jelema teh harita barang pesor dicekel di bejaan ku Nyi Sumi atuh puguh jang tanu ngergog deui. Yes nyaho memang pakara ngandung racun teh sakaligus para wargi sadaya atuh memang geus kitu mah geus bisa nyaho saha-sahana nu maledogkeun eta peso. Pikeun Nyi Sumi menang beja para wargi. Anu menang beja yen sabenerna anu ngabogan eta peso teh jelema nu kacida telengesna. Hal eta teh dibejakeun ku eyang guruna Eyang Eka Paksi. Lantaran tanda-tanda peso balati kitu, geus teng we Nyi Sumi baris ngahareupan hiji ajawara awewena anu kacida pisana licik jeung tanginasna. Nya bener tangtu si Rahmi tangtuna oge nu boga pagawean kieu teh. Cek Nyi Sumi bari taki-taki bisi aya panarajang anu nyusul bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata manehna tatan-tatan rek ngajaga segala kemungkinan. Geus kitu atuh Rahmi nyarita deui. Buru-buru pasrahkeun sia barang pusaka aing deuleu sia kurang ajar. Cek Rahmi ujug-ujug nyorongot we ka Nyi Sumi. Harita ge para mitra sadaya Nyi Sumi barang dicaritaan kitu barang dikasaran kitu neuteup seukeut beungeut Rahmi bari nyarita. Kurang ajar sugan maneh mah Rahmi. Datang-datang sesengor teu puguh alesanana. Sagala-gala ge kudu puguh alesanana atuh. Ieu mah kumaha? Kakara panggijol nyieun mah hiji talajak anu matak ke nganyerikeun hate batur. Ulah kitu sok sanajan di dinya nyieun talajak goreng ge napsi-napsi we di antara urang mah. Ulah ganggu barina ge. Tema Nyi Sumi bari neuteup seukeut kana beungeut Rahmi. Alah, montong api-api sia setan buru-buru pasrahkeun barang pusaka aing. Nu geus digubuk ku sia tina kolong bale-bale bising teh nyaho mah. Rahmi beuki nafsu asa diheureuikeun. Dasar awewe jalangnya. Nu geus daek digadabah ku guru kabatur ge menisak itu cucungahna aing ge nyaho sia pangna sia kitu teh sia mah wah dasar awewe tujuh rayu geus ucut genul ceuk Sumi malik nafsu asa dihina geus dituding maling pusaka teh. Para mitra sadaya itu nafsu ieu nafsu atuh ceuk paribasana seunuhurung cai caah sedengkeun Rahmi tetep nyangka yen anu maling senjata teh nyaeta anu katelah Sumi teh sedengkeun Sumi sabalikna manehna teu rumasa dina ngoni ngomongna manehna teu rumasa maling eta pakarang. Rahmi kalah kabeuki nafsu diomongkeun dikitukeun teh. Lah sia pikeun aing moal neangan jurig teu kadeuleu pur kuntul karitunggul largaga karitunggak kari-kari sia ngaliwat ka dieu pakarang leungit jadi moal kusaha deui. Sok eger pasrahkeun pakarang sia. Montong dikeukeuweuk we ku sia deuleu. Ya, serenkeun eta pakarang. Ceuk Rahmi beuki nafsu manehanana lantaran eta pakarang ngarupakeun hiji bukti keur tingalikeun ka Sutamangala. Lamun manehna teu bisa mawa pakarang tangtu Sutamangala beuki nafsu atawa ambek ka manehna. Tapi para wargi sadaya tadi ge disebatkeun pikeun Nyi Sumi manehanana moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas. Ceuk paribasana cenah nepi ka mana ge bakal diayonan. Itu dahar sangu manehna dahar kejo sarua pada kitu. Nu matak rek nepi ka mana ge bakal diayonan. Memang para wargi dina kaayaan kitu mah itu wani ieu wani nu antukna der atuh nimbulkeun papaseaan ka Cidarongka. Harita kene para mitra sebut Rahmi narajang ku bedogna ngalakana beuheung Nyi Sumi tapi Nyi Sumi ge harita rikat mincet ka kenca sakilat ngalengka ka hareup
bari nilepkeun tuur anu katuhurek dipake ngabadu guru angen musuh. Waktosna para mitra rupina duwi ka dieu bae heula. Sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui. Mangga permisi.